Mang. Nah, nah di kebun teh aya kebo Mang. Hoyong ningali. Aya kebo di dieu nya Mang. Ari ieu tehna teh di mamanku kebo. Oh, Manawi. Moal nubruk ieu Mang. Wah, bager. Mang, ari ieu teh kampung naon? Tapi masih tarajunya. Si Mang urang dia. Oh. Ciroyom. Ieu masar wajeng boga motor kieu mah nya Mang. Ta ya anu ageng sakieu sabaraha Mang hargana? 20 juta. Tuh, ieu teh motor 1 2 3 4 5. Samotoreun bener. Itu bekieun teh mah nya. Mang. Assalamualaikum. Punten ya. Hoyong ningali ka dieu. Ya ari teh kampung naon Mang? Cisanta. Cisanta. Kampung Cisanta, desana? Banyu Asih. Lebetna Kecamatan Tarajunya. Iya hoyong ningali ka dieu aya kebo cewin. Anu kebonan nu si Mang. Bisa motornya nya Mang juga nya. Yo. Iya aya heulang. Tuh aya heulang tuh, pendek. Mang ari kebon teh ieu di dieu anu pribadi anu perusahaan Mang? Anu pribadi anu perusahaan. Oh. Ari teh harga jualna kumaha Mang? Per kilo. Kilo? Sabaraha tah Mang pangawisna? Ayo teh panginten 2000. Baseuh? Mohon. Buruh metik kuna nya? Metik mah jauh da kieu. Rek ngarokok Mang? Mangga. Ieu aya rokok ya? Bari udur ngeunaheun deui Mamang ya? Tak udur ya? Punten ku tangan kede. Enakeun Mang bener euy. Yo, da ari Taraju mah biasana mah anu sok itu nya Mang, jalan utamanya. Iya mah belok ka dieu. Tapi ieu ge alus ka dieu Mang pemandanganna ya. Loba keneh heulang di dieu nya. Tadi itu atos. Atos tadi nyobian kalau itu kono jalan awan kalau itu. Kacinaon tuh namina teh. Ciroyom. Wah, hilap deui anu aya sawah jalan butut mudun geuning. Tuban. Cibacu. Wah, poho deui Mang. Mana? Cipeteuy bener. Cipeteuy benar, Cipeteuy. Jalan Tuban. Heeh. Cipeteuy. Cipeteuy. Bade ngarokok, bade ngopi di ditu di saungnya Mang. Pemandangan aduh. Capek gitu ya. Mantap. Lain aneh urang nempok kebo di ladang teh gitu Mang. Kekarek ningali. Tapi geus biasa di dieu mah meureun nya. Biasa. Oh, jadi lamun tehna di babad teh di angon heula kebo gitu ami teu capek ngarit itu nya Mang nya. Oh, maksudna mah kitu panginten. Hari dengan ngarit. Anger di bae parama. Aya para mah anger. Anger. Hari dengan. Ada kebun teh ieu ge biasa ngangon. Ieu mah kali-kalian.
Ieu mun dijual menang mobil mah kabeh. Ah, 20 jutaan atau 5 barangnya. Apa tuh gitu? Menang mobil. Meunang apan sasekan mah nya. Oh, nah. Apa sama murah. Hoyong ningali kapalih dieuna mang. Tuh baraya tingali. Waduh, kebon teh. Tuh. Tuh, itu teh jalan Taraju utama tuh. Jalan utama Taraju. Mang hari itu saung naon, paragi naon wisata naon? Pergi ke Amengan barudak pangitan. Ngeunaheun nya. Ari buru metik kumaha di dieu mah? Kiloan sama Kiloan. Sabaraha buruhna? 500 cuma jauh caket nah. Oh. Aslina loba heulang geus 3 tuh heulang. Kapal ini. Iya, kapal aya di dieu. Kapal. Tuh heulang tinggal itu. Tadi hiji. Kamu tadi pangkas semuanya. Jadi eta miara anu Pak Haji deui nya. Eta butuhan apa? Oh iya si Aa atuh asar wajang nu si Aa ieu mah. Kami tukang ngomongna. Berarti si Aa beunghar ya loba kemana ya. Bener, belum bakat ayah. Kasih kadang-kadang lah kakak sih dah. Bukan aja babuit wae, baru. Kasih murah. Tapi tara ngamuknya. Tah kudu nama ieu teh dimodalan ku Pak Dedi teh nya. Yo Pak Dedi pasihan Iya. kebo ka dieu hiji ya. Kanggo si Mang ya. Sugan we nonton Pak Dedi nya. Yang warga Taraju cenah ya. Pak Dedi di leuweung ya tingali. Saumur-umur hirup pakarek ningali kebo di Angon di kebon teh. Karek Apa gimana tuh? Puspahyang. Ai kebo mah kan biasana ngangona di sawah geuning anu tas panen terus di kebon. Ai sugan teh ngadaharan teh gitu. Jadi teh mah teu beukieun gitu Mang. Ari kitu mah ngeunah amannya. Jadi simbiosisnya tas dahar modal sarua aja ngagemuknya Mang. Ya gitu. Tuh itu teh juragan kebo. Sana mina Hah? Nurul. Nurul juragan kebo. Candi imahna meureun aya deui nya. Oh. Kege anak kan jadi seueur ieu. Cua ngopi di handap tuh Mang yuk. Keun we talian ieu. Udah mau kabur jauh ieu. Aneh Mang aslina. Iya ari teh kieu sok aya hileudan tara? Aya. Aya. Hileud bulu anu gatel. Mari ke dia mari. Tuh kabur hiji kebona. Eta mah beda warnanya. Mang lamun ngagaru sawah ku kebo sabaraha di dia buruhna? Sabedug sabaraha? Sabedug 100. Oh. 50. Lamun 50 bata cing hayang apal ku kebo rapi
Sabedug tapi mah Di Bata. Ya. Di Bata. kotak. Itu di Bata. Wah semenang we sabedug gitu. Nah, tapi ini bisa lohor we. Lain bedug lohor. Lohor. Dan lebih Ada. keadaan. Lamun nepi ka asar sabaraha? Wah, entar kalau di kasar aku dulu ngalebok muni. Oh nya bener. Capeun nya. Lebih ka lohor, keadaan. Lain lebih ka lohor mah. Saya bedug. Ieu mah kebot di Australia ya bule soalnya. Loba heulang sayangna di mana nya? Sayangna. Nah. Daripada boga motor mah mending meuleuh nu kieu nya, Mang. Coba Motor kudu gaduh. Hmm. Mobil kudu gaduh. Muling kudu gaduh. coba anakan ya, Mang. Coba nangkan. Jadi ulang lobaan ke bawah mah. Hari motor itu anakan, hari muling bakal anakan. Heeh. Gitu. Ieu teh tukang ngangona ya, tukang ngurus. Kulitkeun eta. Ih, belah mana kandangna ieu teh? Jadi itu si jalur. Oh, kana apa ditu? Oh, Masuk dicangcang gitu. mana we ka ditu? Tara aya nu nyolong. Aman. Kela. Jadi si kebo ieu teh eueuh kandangan. Ah, kana lu nyumuk. Oh, ngan sok dituna di leuweung. Cangcang leuweung. Cangcang di leuweung. Aman gitu. Aman alhamdulillah. Di jampean we nya, Mang. Ah. Jampean tah. Suhugan atuh bahaya tuh, Mang kadek. Sok we di jampean bisa-bisa. Bismillah nya, Mang. Ya. Oh, da ya mah susin langkung. Resep nya, Mang. Sep tulungan. Ini dahar. Nya bener. Di kalau bunga. Cik nepi ka jam sabaraha ieu teh ngangon teh? Rumah buncirna. Uncir. Ya buncir sabuheun gitu. Sabuheun. Sabuheun. Aya di kasar. Di kebon we kieu cicing nya. Iya, Di kebon teh ya. Iya di kebon di kasar gitu. Oh, udah eta mah Kuma sabuheun muning we. sungut tangge sarua jeung arit nya, Mang. Hmm. Teu kudu ngarit, Hmm. halus. Lamun aya jukut teu ngarit, jukut nanjang tinggalan. Tinggalan ngalacarani. Sakebo gede, Mang yo, sakebo nu gede. Biak sabaraha kilo eta, Mang? Tang tos Biak 10 kilo jukut langkung langkung kadang 15 kilo. 15 kilo. 15 kilo atau 20. Mang hayu cang ngopi di dieu lah. Nah, sok. Keun we kebo mah da moal kabur ieu. Moal. Paling ka handap gitu. Ngopi, Pak Haji. Siap. Nah, ini dia nya. Cisanta itu. Juragan munding keur ngopi tah. Hmm. Lah, Juragan muning. oh atuh da sarua jeung boga mobil tuh da 5 ge nya, Mang. Ah, di tukang ngangon magengan eleh. Kieu we pagawean saban poe ge. Saban poe teh. Tapi ari sapoe 100 mah da lumayan. Ah, boro-boro. Apa nu ngagaru? Oh, da ngagaru mah usum-usuman nya. Euy, usum ngagaru mah. Bobolokot teh di blog. Heeh. Ngangon. Ngeunah ngan di dieu tempatna, Mang. Si Mang mah tara ngopi tah. Ngopi. Sok ku ojek. Tah juragan nama nu ieu yeuh tah baraya tah. Juragan mah. Juragan. Rencana teh rek meuli deui opat deui cenah teh. Kebo teh. Rek meuli 10 dieu ge bakal kuat. Hiji 20 jutanya, Mang. Itu wae mobil, Mang, di luhur teh tuh. Berarti. Ieu mah nu gaduna mobil bogaeun. Sapi, muning. Sapi aya. Ah, ya nu di itu di Cijalung. Bujangan ya, Pak. Hah? Geus kawin. Rumah tangga. Oh, Ngan ieu mah putrana ieu. nya bujangan kene si A. Jangan ge. Aduh, A.
jangan kene. Urang boga adi aya can kawena. Nah, siap ah. Ah, nya gayanya. Aslina aya. Arek Mudah-mudahan we. ih sugan we ari jodoh mah ada joroknya mang. Nya, Ya tuh. Bener aslina bujangan. nya Hmm. asli. Jangan ini mah. Aduh mang masa depan euy. Juragan Kebo. Kudu minta WA na mang kayak. Oh, beunang kita na HP ya. Tarajunya mang aduh enakan kacida. Tuh. Kan juga ada hujan itu ya.